Bapak Mitoha geuningan. Halo, assalamualaikum. Bapak Mitoha. Lain Mitoha mana ya mah? Urang Pak RT ya. Ini teh apa sih? Oh, Pak RT. Punten, atuh da teu kasep ieu teh. Nomerna kugara kumaha, Pak? Heeh. Mana aya waktu teh ayeuna teh? Bade ka kampus ieu. Ya tuh, antar urang lah mun bisa lah. Kudu bisa eta. Bisi KTP-na ku urang teh dibikeun. Mohon. Antar urang ka Canoli Eta warung Canoli. Urang aya pertemuan rapat. Bisa? Oh, bade nyungkeun di Jajab. Mangga. Bapak ieu paling mana? Nah itu atuh. Kayak jemuterannya di kantin Tiara pokoknya deket belokan. Oh, nu warung pengkolan paling dinya nya atos atuh. Gara ka dinya nya tuh, Pak. Mohon. Siap, asal aya we kanggo bensin kanggo rokok atuh. Nyapanya? Ya, gampang ya teman. Dibayarkeun ku urang. Tapi inget, eta surat-surat Surat-surat. Soalnya ayeuna loba razia. Surat-surat masker tong bawa. Oh, lengkap atuh. Upami surat-surat mah sadayana ge nyandak. Masker, helm, serat-serat mah atos we. Komplit lah. Heeh. Oke. Urang tungguan ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, oke Pak, siap. Waalaikumsalam. Wah, Pak RT mah. Batu mereka kampus teh. Nongkrong di gayanya RT ayeuna nongkrongna di kafe. Aduh. Lanjut. Bu, ngutang heula bunnya. Mangga. Kalem Bu, pasti dibayar aya kas RT. So, kasih 1 tahun. Wah tuh Bu. Assalamualaikum, Pak RT. Ayo. Bagus siapa Chan? Siap. Emang Pak RT. Aduh, awis gampang. Mana? Urang mau ngomong ini kaditu ka dieu teu make surat. Helm make. Surat-surat loba razia. Iya, iya. Iya saya bawa Mana? Ayo ke si Tatang si Tatang diinjek. Oh, tuh. Ya. Nah, maka jeung nako. Erek pengajian di mana? Kan Pak RT surat-surat ya, dia komplit Pak RT. Ya, aya surat Yasin, aya surat yang dunia akhirat di dia teh nya, aya surat alfabet Naikin tutupan neraka semuanya. Emang surat kan Surat motor geus lengkap. aya surat SIM motor. SNK mawa. Mawa. Tah kitu atuh. Ieu mah aya di dia. Aku tong manuk gitu atuh. Aya Pak RT nyanangan surat tunggunya saya mari ngobrol di Canoli. Canoli. rek aja noli. Heeh. Ayu atuh. Mau masker teh. Nah, eta naonan mas kali dinya. Tadi teh geus tensi darah saya teh. Jadi ngerasain ieu teh. Tensi darah ini kitu. Kuruna di mananya? Oke, masker teh yuk menyetujui contohan maneh. Ini dia ya siap ya. Atuh eta mah jigana film. Siga si Naruto. Kela atuh, kela urang ieu lah. Pakeran lo bener. Tuh, jeung pidorakaeun deh aing mah mau Al-Qur'an. Tadi rek ka mana sih? Ada ke kampus. Ada sok salah wae Pak RT. Lain di dia mah ka kampus. Nah dia mau anu kieu, ieu naon ieu. Lucu ya Pak RT. Ngajarkeun teh imut-imut. Dia mah kampus lagi TK Pertiwi meureunan. Kela atuh urang dipake heula maskerna. Pakelah. Cara rasain teh kalau tadi teh di tensi darah saya teh. Mana hujan deui. Heuh lah. Lain Moal dinya naon? maga euy, beri rajin-rajin teuing hujan ka kampus. Hari pas raat ka molor. Boga warga Atuh da teh kumaha aing deui? balik pisan. Kumaha deh atuh da Pak RT. Ayo. Kela naikna ka mana? Suku katuhu, suku kenca heula. Bujurna heula we anu naik. Bener. Pintar boga ieu teh Siap. warga teh. Ieu mah Siap. Ayo. Canolinya. Nah, siap. Alhamdulillah. Oke. Dia ngaranna kabeh Canoli, cita rasa Sunda asli. Oh iya.
ajak kebetulan ka dieu Bisa mau kamu waktunya ka dieu teh nya. kalau kamu gue yang mau selingkuhan baik bae lagi urusan saya Siap atuh Pak RT. anu nya Ke heula. naon deui Namanya dinya mah kayak teh wae itu kan ngomong kami toha pantar itu geus perjanjian. Atuh saya rek ka kampus lu bensin. kelan kelan Alhamdulillah. nah banyak kelan gedung Terus yang geus we kitu masa kieu Pak RT? nuhun Asal Iya, diantar pun didinya kawinan alam lebena babaturan RT 2000. Biasanya Jauh-jauh. nuhun nuhun Mangga Pak RT. Tega Pak RT.